Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun Fadel Muhammad Yasir, abdi di kelas 11 MIPA 3. Di dia abdi bade macakeun biantara tentang perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sami-sami panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu dimana dina kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipikahormat ku sim kuring, henteu karaosnya tos 3 tahun geuningan urang aya di dieu anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadaya teh bakal papisah ti sakola ieu. Mugi naon anu diajarkeun ku bapa sareng ibu guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mugia amal sareng ibadah ibu sareng bapa guru anu tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter. Kenging wawelas ti Allah Subhanahu wa taala. Sakieu panginten ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten ku sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.